Tiga ya tempat markas Silubu, andai Silubu. Set balik gawe di musim salju pertama kali edas madode plur tinggal kieu anjir balik gawe peuting. Geus musim salju ieu pertama kali anjir. Balik gawe peuting kieu we cuaca cerahnya. Cerah. Rada tiris ciga asup kulkas. Tinggal itu sagar ada gunung tayeu hayang gawe teh di dieu. Tuh ya dinya yang gawe udah bus jam 10 bus nak yang geus 8.54 rusuh aing mun bus eueuh teh lempang ya anjir ciga pas keur kamari deui lempang sajam setengah we ngeri we anjir mah deui lur di negara batur mah we tah ieu ciga kolam renang tuh. Ini ciga kolam renang tuh. Ieu teh asalna sawah. Teueur goblok. Astagfirullahaladzim. Sa ieu teh tuh. Di lautan salju. Tah tingali lur aya naon? Deket pagan urang teh aya kuil Buddha naon lah wihara teh naon. Ciga ieu tempat markas Silubu, andai Silubu. Tuh. Ciga markas Silubu. Kieu lur pemandangan teh. Kah. Kieu. Tuh ka ditu teuing naon tuh ka ditu. Wisata meureunna naon. Tuh lur. Pemandangan balik gawe teh tah kieu. Eras pokona mah madodep lur, madodep.